Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul maridi ari ieu eta adab-adaban jalma anu gering. Min adabil maridi eta tetep tina sapalihna adab gering jalma anu gering ayas piro ari yen sabar ieu si marid ala marodihi kana panyakitna si marid. Pala iyata dojjaro mangka ulah FSMR ieu si marid wala yuksiro sareng ulah ngalobakeun ieu si marid asyakwa kana cacaritaan nyaritakeun gering. Walakin tetapina yardo kudu ridho ieu si marid bima kana perkara qadaro anu mastikeun Allah Qadaro anu geus mastikeun insyaallah Gusti Allah alaihi ka si marid minal maridi nyatana gering lianala supaya menang ieu si marid sawaban kana ganjaran jazilan anu kontan wa qad waroda sareng nyata geus datang pil hadisi dina hadis naon ma yusibul mu'minun naon ma perkara ma yusibu henteu ngeunaan al mu'mina kajalma mukmin min nasobin nyatana panyakit wala wasobin sareng henteu kacape wala hammin sareng henteu kasusah wala hazanin sareng henteu kana langsaan wala adza sareng henteu pilara wala ghammin sareng henteu kabingung hatta syaukatu sahingga cucuk yusyakuha anu nancebkeun jalma kana syaukah illa kafaro kecuali ngiparatan saallahu Gusti Allah biha kalawan itu syaukah min khotoyahu kana pirang-pirang kasalahan si jalma. Wa ayadua sareng ngadoakeun ieu si marid sareng ngadoa ieu si marid Allah ka Gusti Allah li nafsihi pikeun dirina si marid bisyifai ku kasehatan. Kama seperti perkara fil hadisi anu aya dina hadis syaka unjukan saha rajulun hiji lalaki ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waja'an kana kanyeri yajuduhu anu manggihan ieu si rajul kana waj'u pi jasadihi anu aya dina jasadna ieu si rajul Pakola teras nyarios lahu ka itu si rajul saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam do kudu neundeun anjeun yadaka kana leungeun anjeun alalazi kana anu ya'lamu nyeri ieu ladi min jasadika nyatana jasad anjeun Wakul sareng kudu ngucap anjeun bismillahi kana lapad bismillah salasan kalawan 3 kali. Wakul sareng kudu ngucap anjeun sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan. A'udzu bi'izzatillahi kana lapad a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu nyalindung abdi bi'izzatillahi kalawan kamuliaan Allah wa qudratihi sareng kakawasaan Allah min syarri ma tina gorengna perkara ajidu anu manggihan kuring wa uhadiru sareng mikarempan kuring wallahu a'lamu bissawab.